bingung rek asup ka surga aing kumaha ya. Cek malaikat teh ajengan anjeun mah moal ka asup ka surga. Salila anjeun can menta hampura ka jelema nu boga pagar. Kebog teh. Pagar, itu karek pagar. Gitu karek kumaha aya batur di paling. Gitu. Motor matak jong-jone motor di luar alhamdulillahnya. Di paling ku baturkeun mi HP dan kemah daerah mah mamanggul motor, Pak. Motor mah lain dipanggu Kang tumpakan kitu-kitu jeung urang teh. Kang mana Kang? Ieu cenah mereran jami nu gaduh motor tong dipanggu tuh tumpakan motor mah. Pencekolah kitu. Jelema nu di paling bandana teh cenah dipanggul. Motor teh berat atuh. Eueuh lamun normal kieu. Tuh ieu mah mau mobil, kebayang ya. Mau mobil ieu mau pamajikan batur buh aing. Mau selaki batur disebut nate pelakor. Namun geus aya mih pelakor. Inspirasi tina eta meureunna. Nikung pamajikan batur, nikung salaki batur pelakor disebut nate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan amma ba'du. Allahumma jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baru'ati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rafati rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahu rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Hadiratal mukarramin, para sepuh sadayana, para pemuda anu sami-sami hadir istiqomah dina wangi minggu dina wangi ahad urang sadayana alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiasa hadir istiqomah hakikat Allah subhanahu wa ta'ala wasilahna dua sampean urang anu ngalengkah ti bumi masing-masing menuju ieu majelis taklim tangtosna dina manah masing-masing ngadak niat sajak thalabul ilmi anu malah mandar dengan urang sadayana masing ngajentenkeun cukang lantaran kana dihapusna sagala rupi dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama pisan masih ngajentenkeun cukang lantaran kana hasilna urang sadayana rezeki maut husnul khotimah. Tipayun urang sami-sami nyanggakeun puji kanu Maha Suci, puja kanu Maha Kawasa, syukur kanu Maha Ghafur, yakni Allah anu Maha Luhur anu mana dina ieu waktos dina ieu momentum urang sadayana tiasa hadir, tiasa silaturahmi dina raga acara thalabul ilmi. Salajengna shalawat miwah salamna ay makrunan bitantim pamugi salalawasna sing dikucurkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kadua kalina mugia sing diampret-paretkeun ka ahli bait, diampret-paretkeun ka para sahabat, tur mugia sing didugikeun ka urang sadayana selaku umatan jenna anu malah mandar urang sadayana kenging syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para jamaah sadayana sakumaha biasa ngalajengkeun kana pangaosan masih keneh kamari kitab Sulhamut Taufik Sohibah 75 masih keneh ngabahas perkawis maksiat-maksiat atanapi kadorakaan munkar-munkarot tina bangsa padamelan anu ditimbulkeun ku dua panangan. Salajengna bismillahirrahmanirrahim waman uzzakati lan nyegah ngawehakeun zakat
lan nyegah ngawehakeun zakat kulliha tegese sakabeh zakat au badiha atawa satengahna ieu zakat ba'dal wujubi ing dalam sawasana wajib ngaluarkeun zakat wa tamakunu lan ngahadirkeun perkara-perkara kang gaib wa ikhraju malin lan ngetoaken harta yaziu kang nyukupkeun ieu si malin au iqtauha atawa ngetoaken ngawehakeun zakat man ing wong layastahikuha kang ora andeweki ieu man ing zakat kang ora andeweki ieu man ing zakat wa manul ajiri lan nyegah bayaran upah buruh ajratahu kang ngaganya ta ing ngaganjar sira ing wong wa manul mudiri lan ninggalaken perkara kang dadi kakuatan ma ing barang yasudhu kang matutaken ieu si mudir ing ma wa milin qadi gorikin lan nyegah ora nono ngajadiakeun harta kang den kerem min gori udrin saking lian udur pihima ing dalem mutir lan gorik wa kitabatun lan nulis wa kitabatuma lan nulis sesuatu yahrumu kang haram opo annutku den ucapaken bihi kalawan emak wal khiyanatu lan cedra wal khiyanatu lan panghianat wa hiya halawat wa khiyanat iku didun nasihati lalawanane nganasehat patasmulu mangka ngawengku ieu si khiyanat al af'ala ing pira-pira pagawean wal aqwala lan ing pira-pira ucariosan wal ahwala lan ing pira-pira tingkah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari nutur ajengan musonib karena maksiat panangan anu sakumaha kamari dijelaskeun wa taswirul hayawan hiji nu kamari ngabahas kana masalah nyarupa sinarupaan kanggo ngeusian qodiyah idbihi mudahatun gitu. Jadi dina sapalina kitab taswirul hayawan teh hiji kasebatkeun kana bade maknawiyah istikhdam murasahah gitu. Jadi ari lafad nu deukeut nama makna nu deukeut nama gambar atanapi tapak pagawean tina leungeun gitu. Disebut nate makulat infial tina makulat pa'lu na leungeun. Eta teh mana anu deukeut mana qarib. Mana anu buudna mana nu jauh ku sabab ieu lafad taswir. Dina penjelasan ulama dihandapna kasebat bade maknawiyah istikhdam murasahah anu ditaripan ku ulama ahli bade lafdun lahu maknayani hiji lapad dua makna gitu. Hiji lapad dua tujuan, hiji lapad dua profil. Maknana mana deket nu kahiji, makna deket nu kadua mana jauh gitu. Jadi lamun kitab kuning dibuka teu paham 12 pan atau napi Quran sareng hadis ya pasti kadituna salah dolun modilun gitu. Ida tagwir labdi tagwirul ma'an dimana robah lapad robah tujuan gitu. Jadi lamun nuturkeun Quran mas seperti khitab di Allah, taklif di Allah, perintah puasa.
dina perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kan kutiba mana santri kutiba teh fi'il madi gitu hukum teh dimajulkeun cirina duma awalhu wa qusira maqabla akhir. Tapi teu keuna lamun di manaan kutiba di manaan geus nulis teu nyambung gitu maksudna. Jalma-jalma nu ariman ka kami ceuk Allah kutiba geus dituliskeun. Gitu. Kutiba alaikum pikeun anjeun kabeh. Jeung pikeun jalma-jalma samemeh anjeun geus dituliskeun. Tapi kutiba di manaan ku ulama ahli bayan kutiba bi mana purido. Jadi lempengna ya ayyuhalladzina amanu kutiba aya purido gitu. Anu geus diwajibkeun keur anjeun kabeh jeung jalma-jalma samemeh anjeun. Fungsina tujuanna puasa teh maqasidus shaum la'allakum tatakun. Itu tujuanna teh supaya anjeun jadi jalma takwa. Tah kamari kitu sabab dina talim mutalim dijelaskeun sajabina tina perkara nu matak ngawaris kana pakir gitu. Ternyata disorot ku ulama ahli tasawuf matak disebutkan haram. Terus masalah nulis itu ku ulama dijelaskan. Jadi surah dinya teh aya surah bimana labdiyah, aya surah bimana ma'nawiyah. Sesuai panduan talim mutalim surah bimana labdiyah seperti orang nulis gambar anjing, gambar ucing. Gitunya ngalukis anjing, ngalukis ucing, ngalukis setan gitu. Ngalukis iblis. Ngalukis band, dana kaos, dana baju, dana sorban, dana topi, dana kopea. Termasuk termasuknya gambar jelema. Itu coblos nomor 1 Jokowi Ma'ruf Jos. Tete aya tulisan gitu nya lamun diibaratkeun dikiaskeun ka dieu mah teu meunang. Ku taswirul hayawan keneh gitu. Sabab nu disebutkeun hayawan surah kamari jismun namin hasasun mutaharikun bil irada. Wa amma taswiru surati syajar wa nahwi ari nulisna ngagambar ngarupa-rupa ngabentuk-bentuk tatangkalan sareng batu sareng jamadat-jamadat anu sanes kitu jisim-jisim mutlak nu sejen mimma laesa bihayawan palaesa biharomin henteu na hayawan henteu haram henteu na hayawan henteu haram gitu. Jadi teu haram aya nulis ngagambar gunung gitu nya, ngagambar laut da sabab lain hayawan eta mah. Kitu disebutna teh sajarot nabatat gitu. Lamun diudag-udagkeun masalah bab ilmu mantek jeung tauhid eta mah kasebatkeun johar teh gitu. Jadi kan johar mah jenis gitu. Jenis anu baid anu alu. Jenis baid anu alu atawa jenis baid anu ali hartina jenis baid anu pangluhur-luhurna. Teu aya deui perkara sejenis sabada johar gitu. Pan johar jisim mutlak, jisim nam, hayawan teh panghandapna gitu. Gitu, hayawan teh panghandapna. Pan jenis teh aya jenis bimartabatin, bimartabaten, bimarotiba. Teu kumaha cenah lamun deuna taswir ngarupa-rupa ngabentuk-bentuk salian tina tulisan teh hiji ngajieun tapekong ya, sarua keneh surah keneh artina ngajieun patung uja jeung lata dina tankul kawal mah uja jeung lata teh jelema soleh teh uja jeung lata teh jalmi soleh duanana pi zamani Musa hirupna teh di zaman Kangjeng Nabi Musa. Tukang ibadah, ahli ibadah, uja jeung lata teh bagur, dermawan, sosialisasina hade. Nya dipuja-puja we. Gitu dipuji jeung dipujanya seperti di urang. Saking ku ngabangakeun Soekarno aya patung Soekarno. Saking ku ngabangakeun Jenderal Ahmad Yani aya 7 jenderal anu dibunuh di lubang buaya. Gitu. Ngajadikeun alam lah, gitu ngajadikeun ciri. Orang datang ke bade ka mana teh bade ka Cikalong cirina mana tugu silat tuh tugu silat ari kitu mah nyieun bubur teh balik nya kuburan si Thomas and Friend nya pataruman didinya kitu ari kitu mah teu jadi masalah nu penting lain ngabentuk-bentuk makhluk hirup di antawisna hayawan nu dibentukeun jelema kitu teh mah disebutna teh tasbir bilabdi
Lamun taswir fil manawi saur ulama ahli tasawuf, bahkan saur Imam Ghazali, bahkan saur Syekh Ahmad Zarnuji dan Talimut Ta'lim nu disebutkan taswir fil makna mah jelema boga kalakuan seperti sato, seperti monyet, seperti ucing, seperti anjing, jeung seperti babi gitu. Kalakuan monyet kumaha? Kalakuan monyet saraka. Boga penyakit kalau kan eta saraka. Terus seperti anjing. Dina ai anjing kumaha bentukna? Dina anjing mah urang tingali we hiji keterangan wae dina kitab Madarijus Su'ud. Jadi dina kitab Madarijus Su'ud aya 4 tulisan anu aya dina tongkat iteuk Kangjeng Nabi Musa. Jadi iteuk Kangjeng Nabi Musa teh hiji tena tangkal anu ku Allah dipasangkeun eta iteuk teh tangkal di surga. Dekawit nama iteuk eta teh nu Nabi Adam gitu. Jadi iteuk eta teh nu dicana ku Nabi Adam ti surga sabada dilungsurkeun ti surga ka alam dunia. Teras dugi ka ku malaikat Jibril dicana teras dipasikeun ka Kangjeng Nabi Su'aib. Caur malaikat Jibril pertama kali Kangjeng Nabi Su'aib diangkat janten Nabi, diangkat janten Rasul. Pok saur malaikat Jibril Su'aib mihape ieu itu lain keur anjeun tapi keur minantu anjeun nu ngaranna Musa. Nabi Su'aib can kawin tapi minantu geus aya gitu. Bikeun ieu itu ka minantu anjeun nu ngaranna Musa gitu. Tapi aya mujizat Nabi Su'aib diantawisna eta. Jadi aya kacanggihan, aya keanehan, aya khawarikun lil adat, itu kata teh lamun teu digunakeun mah bisa dipesakan. Bisa dipesakan kana pesak. Lamun we cek malaikat Jibril Su'aib lamun anjeun panggih jeung meong asongkeun iteuk. Panggih jeung orai asongkeun iteuk. Panggih jeung kosipa asongkeun iteuk. Panggih jeung perkara-perkara nu matak ngabahayakeun ka anjeun asongkeun iteuk. Mun anjeun cicing dina tempat nu poek tancebkeun iteuk pasti caang. Gitu. Tak iteuk eta teh gitu fleksibel ngeletikan ngabadagan. Jadi ceuk ulama iteuk nate aya 2 cagak di luhur. Jadi aya cagak 2 di luhur nate. Kayu patuk lain. Kayu buta lain. Aya cagak 2. Dina iteuk Kangjeng Nabi Musa ku Allah aya tulisan 4 siki. Di antawisna nu panghandapna al-faqir la yasbiru bipakrihi huwa wa qalbu sawa. Jadi jelema balangsak lamun teu sabar teu tumarima kana kapakiranana teu sadar kana qada jeung qadar ti Allah aing teu narima jadi jelema balangsak mah gitu. Kitu teu sadar ku sabab kapakiranana mangka saur Kangjeng Nabi Musa huwa wa qalbu sawa. Nu kitu teh seperti anjing. Bahkan dina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu ad-dunya jaipah wali tolibuha kilabun. Dunya teh lir ibarat bangke, jelema nu sok neangan bangke teh anjing. Jadi intina mah meureun nu disebutkeun anjing atanapi taswir fil maknawi nu aya dina hate urang masing-masing, sifatan-sifatan sato nu geus ngarasuk kana hate urang. Di antawisna sifatan anjing mah sok dugu lepet salat gitu. Neangan dunya mandirikeun Allah. Itu neangan duit mau pohokeun salat, mau pohokeun ngaji, mau pohokeun thalabul ilmi, mau pohokeun puasa Ramadan. Tah maka lamun ngagaduhan karakter sifat samodel kitu, jadi malaikat saur ulama di dieu dijelaskeun dan hadis Kangjeng Rasul la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala faraqa baina malihi dilun. Jadi saur Kangjeng Rasul malaikat malaikat asup ka imah anjeun. Lamun di imah anjeun teh aya rupa kalbun, aya rupa anjing, aya gambar anjing, aya gambar babi gitu. Moal asup. Nah anjing pil maknawi dina hate atanapi anjing asli. Di imah ngingu anjing malaikat rahmat moal asup. Kitu moal mere hidayah jeung taufik malaikat rahmat teh moal mere kasolehan moal masihan ilmu gitu. Tah ayeuna nu salajengna masalah maksiat panangan teh waman zakat jelema teu daek ngaluarkeun zakat
pan ari zakat teh hiji aya zakat ingu-ingu teu mimiti onta, sapi, munding alias kebo, doma, me gitu. Satu-satu eta teh. Jadi satu-satu nu didata ku ulama teu mimiti onta aya 5 kaluarkeun zakatna sapi labun gitu. Sapi labun sapi aya 30 kaluarkeun zakat, me doma aya 40 kaluarkeun zakat gitu. Tas satu eta zakat sasatuan. Nu kadua zakat emas gitu jeung perak. Geus wajib kana nisabna gitu, kana waktuna, maka teu dibijilkeun zakatna dosa. Atanapi nu aya bade dikapayunkeun ku urang zakat fitrah. Zakat fitrah teh pan wajib. Bahkan dana niatna ge nawaitu wa nukhrija zakatal fitri soan li nafsi itu fardu lillahi taala. Berarti wajib gitu. Wajib teh dikeluarkan zakat fitrah teh urang geus mah mampu beas mah dalin eueuh aya. Bahkan loba di leuit beas teh. Does mah eueuh ngan duitna boga jang meuli beas gitu. Tamaga saur ulama lamun anjeun teu ngaluarkeun zakat anjeun teh dosa. Nu minimalna zakatna zakat fitrah. Maka ashab Imam Syafi'i nguningakeun masalah zakat fitrah sok sanaos aya dina Fathul Muin wala tajiu, tapi bahasananya teu cukup anjeun ngalawarkeun zakat fitrah bi maharin gitu ku duit. Jadi teu cukup lamun ngomongkeun zakat fitrah ku duit sah teu sah tapi teu cukup gitu. Jadi lamun nu apik mah amilina teh nyadiakeun beas we sakulak datang aya jelema bade zakat fitrah cenah kuacis ku beas kuacis tah cenah meulih heula beas eta gitu, cenah meulih heula beas nu sakulak nu kurang geus disayogikeun. Sabab keur ngalaurkeun basa wala tajiu teu cukup. Lamun cek bahasa usul fikih mah teu cukup teh garis dengdek nama teu sah teh ya gitu. Lamun cek fikih mah teu cukup teh teu sampurna teh ya gitu, teu keuna kana ketukan muqtadol halna teh teu keuna gitu. Tah maka keur ngajaga ihtiyat gitu, keur ngajaga ihtiyat aya kaul nu ngahenteusakeun, maka aplikasina di TKP berarti urang kudu nyadiakeun beas sakulah. Datang jelema rek zakat ku duit sok meulih beas ieu. Jadi engke mah zakatna mah nyaku beas-beas keneh. Di urang ku beas teh di batur mah lain ku beas. Matak cek ulama zakat fitrah teh min kutil balad. Tina perkara jajadian anu matak ngajadikeun wasilah ayana tanaga. Gitu di urang mah galibna beas, di Madura mah jagong. Gitu di Batavia mah gandum alias bahan-bahan jang roti gitu. Ting di mana anu ketiwu teh orang Indonesia ya lamun can ngadahar tiwu leuleus awakna teh ngadahar tiwu gitu. Maka tiwu ngajadikeun bahab ekonomi keur eta tempat. Lamun di Mekah mah zakat fitrah teh ku korma lain ku beas gitu. Jadi bahasa dina kitab min kutil balad nu ngajadikeun kekuatan wasilah keur ngajadikeun tanaga pikeun anjeun. Atanapi dibijilkeun zakat mah auba diha satengah di zakatna teh. Nu kudu da ngaluarkeun zakat teh saton sakintal ieu mah satengah gocap. Nu satengah di mana we cenah bisa ya pangabutuh. Teu bisa kitu. Pokona patokanna sakitu, pokona udah mentena zakat jajadian mah tina 100% teh 10% bijilkeun. Tong aya bahasa setengah, tong aya bahasa saparapat gitu. Gitu. Jadi lamun dikalurkeun sadayana dosa, dikalurkeun satengahna ge dosa. Berbeda lamun urang ngaluarkeun zakat satengah soteh gitu. Lamun nu dipelaku urang teh ngaluarkeun biaya leuwih. Gitu seperti lamun teu di cayan mah ya sawah teh pare teh gagal panen atawa melak anu bonteng teh lamun sakira-kira teu di duitan mah teu di obat mah matak gagal panen gitu. Maka sakulama aya rukhsah ti ulama lamun kitu carana berarti ngaluarkeun zakatna teh 5% teh 100%. Badal wujub sabada keunana kewajiban.
nu salajengna maksiat leungeun wat tamakun di tafsiran ku Syekh Nawawi kitu bihuduri malin goibin ku ngahadirkeun harta nu goib ari goib teh berarti eueuh kitu ngahadirkeun barang nu goib model keris gitu matak kapungkur masalah program TV pemburu hantu atau uji nyali ya. Ku ulama ku MUI diharamkeun naon sababnya tak kitu. Jadi kan ari ilmu ngaranna ge ilmu goib, ilmu batin berarti samar hese. Gitu. Perjalanan ilmu batin teh hese. Lamun can soleh-soleh teuing macan kasbah teuing mah mun bisa maulah gitu. Mata kaya sapalihna keterangan sakabeh tukang hikmah mah asup ka neraka. Teh ngomongkeun sakabeh tukang hikmah asup ka neraka teh ulah kasinggung. Lamun tukang hikmah ngaji mantek mah moal kasinggung tiis we. Da sabab sakabeh dia teh meureun maksudna mah ba'dun gitu. Jadi kulna teh lain kul jame tapi kul majmu. Eusina teh ba'dun sapalihna tukang hikmah mah asup ka neraka. Nyata dirinci ku ulama tukang hikmah anu mana gitu ieu guru kieu ngabahasakeunana dina bahasa tukang hikmah pan aya bahasa kieu nya matak guru mah gitu guru mah teu ngameunangkeun muridna cenah diajara susuk nyusuk gitu nyusuk teh ihtilaf aya nu ngaharamkeun aya nu ngameunangkeun nyusuk disusuk ku emas disusuk ku berlian disusuk ku batu disusuk ku naon eta teh kan ari masalah susuk mah identik nate jeung awewe engke sok paur kitu di susuk nate nu datang nate dongdot jablay nu datang nate alhamdulillah ajengan sabada gagaduhan abdi disusuk mah pelanggan teh semakin banyak semakin rame semakin cihuy saurna teh asarada benten eta mah bercahaya wae nu datang nate kitu kan ari masalah susuk mah kudu dipasang mau dipasang dina beungeut mah kan teh jadi masalah ieu geus dipasang dina susu disasang dina bobogaan dipasang dina bujur pan aing ngaran dipasang kitu mah berarti kudu bulucun ajengan juga manusia bisi teu kuat ka asus usap ku setan tungtungna belokok we kana teh jadi jinah gitu tah kadinya maksudna mah terus lamun teu masantren teu ngaji heula tauhid teu ngaji heula pasantren ngaji di tukang hikmah teh pan kitu jadi tukang hikmah teh hese gitu mudah kan aring hikmah mah jeung tasawuf gitu hikmah mah jeung tasawuf jadi zaman anu bakal kudu hadir ayeuna keneh gitu kudu katempo ayeuna keneh gitu kan hese gitu tamaga sur ulama di dieu dibahasakeun kasebutkeun maksiat leungeun teh ngahadirkeun banda-banda goib seperti batu ali ieu ti mana ieu batu ali keramat ieu kitu mun hayang beunang keris disusukan cai tahu kudu meuli anu kudu meuli jangan naon keris gitu ieu masa kalian aya warisan keris ya mung sabenerna mah ieu mah hayang budak-budak keris cenah wasiat hasiatna keur anu hasiatna keur masalah ngeusikeun hasiat keris mah kumaha aurad eta mah gitu keris teh pan ari nyokot bana-bana kitu teh pan lamun lain pakna mah teu mutobako mah ngabadi cikolot mah pan gitu keris teh lain cocok jeung urang pan ngamuk meureun jurigna teh gitu lah keun kitu mah tong diudag-udag lah mending keneh ulah hidup dina ngimpi tapi hirup dina nu nyata-nyata tong udag-udag duit pan beulah mah rame nya oja duit goib bisa ditarik ku keris empu gandring jeung keris John bisa beunang teh kitu sok sadiekeun duit pan kamari tungtuna Kangjeng Dimas taat pribadi beunang gitu Kangjeng Dimas taat pribadi terus Prokabumi Padepokan Braja Musti gitu 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 eta haram cenah gitu dosa atanapi ngahadirkeun perkara anu magsub perkara anu digosob gitu jadi ari gosob mah make atawa nyokot barang batur hareupeun nu bogana teu ngomong model biasana nusuk sepele mah senalnya ngeriung ke kopdar bensin main kadawak wae bahkan curan reknya pencurian korek gitu pada mah bensin mah talian we siga nalian dompet gitu ngan alhamdulillah dawing mah tarang ngarokok jadi tara katuduh curan rek gitu da jang naon atuh mah moal bensin kudu utara nya kudu ngabeulem curug
gitu tah ieu tamakun dosa cenah gitu. Wa ikhraju malin yazi'u ka ikhraji sogirin wa muibin wa marad wa maridin an kawamil. Nu salajengna nu ngajadikeun dosa panangan maksiat leungeun teh ngaluarkeun bana yazi'u nu matak nyukupkeun tegasna nganyampurnakeun ieu bana gitu. Ka ikhraji sogirin wa muibin wa maridin an kawamil. Teh itu dina kitab nu sanesma nu langkung paos nu langkung ageung itu maksudna ngaluarkeun bana nu nyukupkeun teh gitu. Seperti tapi itu ihtilafnya. Jadi dina tasawuf mah teu meunang. Dina ilmu hikmah mah teu nanaon. Seperti orang boga penyakit dideteksi ku hikmah, ui mah kudu kiparat coet, boeh, hihit gitu terus bedog, terus mere duit ka fakir miskin atau napi kiparat nanti ku boeh atau mere baju sasatel ka budak yatim. Eta kan lamun di dieu mah ningali di dieu mah dina tasawuf teu meunang gitu. Jadi ngaluarkeun duit nu matak nyampurnakeun ieu mah geuring mun geuring mah kudu anu gitu. Jadi lamun di selisih mah dibanding-banding gitu ilmu hikmah jeung tasawuf aya selih pahamna tapi sadayana ngagaduhan dalil. Itu dina penjelasan kitab Musajan mah gitu panjang itu bisa gitu dipayun teh gaya bisa ngalaksanakeun dina torekat barohin. Jadi kan nu sok make bahasa kiparat gitu mah torekat barohin gitu. Jadi barohin teh bahasa Suryani bahasa malaikat seperti barohin karirin itu bahasa wiridan ukara itu teh lamun tukang hikmahna askar birhatin mah pasti kadinya gitu. Pasti dilumpatkeun teh kadinya. Seperti gitu kan. Aduh geuring beuli atuh kacageuran teh. Teh dimirip-mirip seperti torekat askar birhatin seperti gitu. Gitu askar birhatin sapalina pun guru aya anu lebetkeun askar birhatin eta kitu. Jadi kudu make wae kiparat geuring seutik tah ieu duitna. Tah itu menurut tasawuf mah nya kurang halus gitu. Au i'tauha zakatu atanapi ngaluarkeun zakat mala yastahiquha lain ka ahlina. Lain ka mustahikna seperti ngaluarkeun zakat ka masjid. Abdi mah bade zakat ka masjid. Beri zakat ke gereja tepan itu mah lain hakna gitu lain hakna to kana mah pan mustahik zakat mah 8 keluar tina jajaran asnaf 8 siki nu menang nerima zakat maka haram zakat ke masjid mah lain mustahik zakat gitu. Lamun aya jelema beunghar menang beas raskin, menang PKH, menang bantuan sosial ti pemerintah tong amat. Tingali jelema beungharna hutangna loba. Kita sebab di antara nu menang narima zakat teh gorimin. Ari gorimin teh jelema nu loba hutangna. Mun bahasa slemasna mah nu seueur samatanana gitu. Canajan mobilna alus, imahna alus, hutangna tingali atuh. Tak pantas sayang biasa raskin oge tong amat kan we bating rek dipake ngabubur berarti rek dipake ngawajit biasa teh tong suudon gitu tong manyun gitu tayanya ya lamun mikeun zakat ka lain ahlina kitu ka lain mustahikna ieu teh sur ulama ahli tasawuf mah ngajantenkeun dosa itu dosa leungeun sabab mikeun zakat teh melalui panangan zakat tuh karena kudu ka ahli na kudu 8 siki wamanul aziri ajrotahu nu salajana maksiat panangan teh urang di mana gaduh pembantu waktu nagajihan teh teu dibayar dosa boga tukang di sawah can aya 10 kali mah ka imah urang teu hayang mere gitu. Punten bos komisina teh ngaganyal ya hayo mun dina bisnis teh mah nya geus tanah geus laku duit geus katarima jangjina lamun geus beres persyaratan berkas-berkas dilunasan diteang teh kanu militar atos da sadayana dihakan juga gitu nya didahar teh eta dosa eta
Gitu curang teh pangoredkeun buruan geus beres buruanana dikored ka mananya saya nya duka da cenah jalan-jalan kan anjing cenah CFD kumaha tuh kebon geus beres dikored imah geus diberes dibersihan ari duitna acan da eta jadi pan surganya Rasul ari alusna mah bere gaji pembantu anjeun saencan kesangna garing gitu teh eta teu diparake ku pemerintah mah kewe tanggal hiji kesang geus garing bahkan geus kasep gitu rek nyokot duit masih keneh baju gawe iba heula gitu polusi padahal teu kitu ulah kitu maksudna mah kalau nama samemeh datang tanggal ngagejret tanggal anu ditangtukeun geus ditransfer duit teh kudu nama kitu nya teh dosa teu karasa teh dosa teu karasa jadi boga pembantu boga anak buah geus waktu gajihan masih keneh can dibere can dibikeun gajihanna teh kitu kata teh saur ulama ahli tasawuf mah kasebatkeun dosa keneh wa man ulmuntori ma yasuduhu teh ihtilaf lapad mutir teh lamun ditingli dina segi lapad mah nyegah perkara nu matak ngamadaratkeun tapi di dieu ditafsiran ku Syekh Nawawi diperjelas ku Syekh Nawawi di kawasareh ku Syekh Nawawi ai yumsiku bihi kuwatuhu jadi nu disebatkeun ka nyegahna perkara nu matak ngajadikeun kakuatan ka anjeun wayah paduha minat ta'am nu anjeun ngaraksa diantawisna tina katuangan kitu hartina meureun di mana urang ngagaduhan katuangan ieu dina segi lapad ieu urang geus beres masak pamajikan beres terus teu ditutupan kadaharan teh eta teh dosa kitu da kadaharan teu ditutupan geus beres teu ditutupan hiji teh eta nu kadua Kang Rasul ngajalkeun ka urang di mana anjeun teresep tong sok didahar jeung tong sok dipesenkeun urang teh teresep baso teh dar karah mesen baso tunggu teu didahar urang teh teresep kopi luwak mah kopi careuh mah kalah dipesenkeun tuh teu diinum gitu jadi katuangan kaleutan teh saur ulama nu ngajadikeun kekuatan pikeun anjeun gitu diantaris miyak to'ami bayana tina salah saeusna katuangan jadi lamun ku anjeun teu ditutupan model pasakan teu ditutupan hiji dosa nu kadua matak pakir gitu matak pakir lamun susu kopi keur ngopi teu ditutupan bisi aya laleur pan gitu lamun nu teu apaleun mah pan lamun aya laleur dina kopi teh laleur eueuh teh nya geus we gitu padahal lain masalah najisna sabenerna tapi cukup lama laleur teh dua jang nu kenca mawa panyakit jang nu katuhu mawa obat gitu laleur teh jadi di mana-mana kena kopi kena teh manis kena susu sunat cek ulama dilelepkeun si laleurna sorry leur sakedeung lep gitu cokot laleur teh jug gara ini teh gitu cenah kuduna mah soalnya kan lamun ditutupan mah laleur mah asup kena kopi gitu ku sababiah laleur asup kena kopi kena susu teh ku sabab kesalahan di urang teu ditutupan coba lamun ditutupan pan laleur ge bingung lek nginum naon gitu lek nginum jus tom eueuh nu nginum aya ge susu aya ge kopi maka cek ulama sunat pikeun anjeun lelepkeun heula laleur tapi tong lila teuing nika paeh laleur teh anjir laleur nika cengkar kitu ieu mah balas dendam cek laleur teh cokot lelepkeun sakedap sanak deui kitu lamun laleur ngenyotna kana mangsi mah kurang keur ngalogat keur nulis dina mangsi aya laleur minangkana ngenyot mangsi asa ngeunah mangsi teh cek laleur teh deui can sabeuheun laleur teh sapatos nu kaalaman ku Imam Ghazali keur ngarang kitab kuning dileret ku Imam Ghazali dina madah mangsina aya laleur keur nginum siga nu haus gitu padahal mah mangsi naon ngeunahna ceuk urang tapi cek laleur mah ngeunah meureun disadot mangsi teh Imam Ghazali ningalikeun kitu kana laleur tos sebeuheun laleurna hibar we tapi kokoleongan hibarna teh mabok mangsi geleber kitu lieur aduh ieu teh asa raos cek laleur teh eut naon ieu teh
gitu di tempat mangsi ruas gitu tak ketika Imam Ghazali ngantunkeun ku malaikat ditaros cek malaikat anjeun asup ka surga geus aya ngaran anjeun di surga coba anjeun boga amal naon cek Imam Ghazali pan kaula mah mualif kaula mah musannif gitu saur malaikat cek Allah lain ku sababiyah anjeun jadi musannif jadi mualif jadi kutbutil aktob tapi ku sabab anjeun boga welas asih kalaleur gitu nu anjeun keur nulis gitu keur nyiptakeun kitab kuning aya laleur nginum kana mangsa anjeun ku anjeun diantep jadi ku sabab welas asihna anjeun kalaleur anjeun boga kelaleuran gitu boga rasa kalaleuran boga rasa kamanusiaan manusiawi tamangka Allah simpati ka anjeun jadi barang nu enteng sepele bisa asup ka surga barang nu sepele bisa asup ka neraka eta babandingan anu sepele asup ka neraka mah ajengan balik tina rajaban balik tina hadiah gitu barang dahar biasa sagala dihuapkeun ngarokok sagala rupa balik di tengah jalan nyelap huntuna nyelap kadaharan kana huntu meureun ieu nya nyelap ya kadaharan pageuh luak-liuk aya pager batur potongkeun teu bebeja teh eta pan nepi ka ngahalangan teh cocolok huntu ngahalangan lawang surga lompat ke surga Darun Naim ngahalangan gitu jadi badag gitu totoger huntu teh lompat ke surga Firdaus tingkat hanap gitu ngahalangan keneh nepi ka bingung asup ka surga aing kumaha ya cek malaikat ajengan anjeun mah moal ka asup ka surga salila anjeun can menta hampura ka jelema nu boga pager kebog teh pager itu karek pager gitu karek komo hayam batur di paling gitu motor matak jong-jone motor di luar alhamdulillahnya di paling ku baturkeun mi HP dan kemah daerah mah mamanggul motor Pak motor mah lain dipanggu Kang tumpakan kitu jeung urang teh Kang mana Kang ieu cenah mereran jami nu gaduh motor tong dipanggu tuh tumpakan motor mah pencekolah gitu jelema nu di paling bandana teh cenah dipanggul motor teh berat atuh Hung lamun normal kieu tuh mah mau mobil kebayang mau mobil ieu mau pamajikan batur aing mau selaki batur disebut nate pelakor namun geus aya mih pelakor inspirasi tina eta meureunna nikung pamajikan batur nikung selaki batur pelakor disebut nate gitu tadi dibawa nate seperti itu diantarkan ke boga nate eta dosanya wadamu in qadigorikin jeung kasebatkeun dosa panangan teh henteu ngajadikeun harta bana disimpen dina gorikin aya makna gorikin mah jero laut gitu jadi nuna duit di jero laut teh haram ya. Nuna duit di jero taneuh lamun eueuh sabab mah haram tuh dihandapna aya nuna duit di jero laut eueuh tujuan eueuh naon sababna make disebutkeun dosa mun urang hayang ngabaso duit urang kudu teu meureun sileung lamun kapangih duitna teh duit di mana duit di mana asa di dieu da kurang teh baheula teh memeh balik ka imah teh neuleumeun jejeur teh asa di lapak salapan dikodok teh eueuh gitu nya asa nuna esen teh dina ieu tuh ba eueuh teh bisi kitu cek nu nguseup teh asa di dieu nuna kartu gapleh teh asa beureuh teuing namanya ieu mah duit harta bana gitu nu cek anjeun sakira-kira berharga lamun eueuh sebabnya teh pan beratnya lamun sakira-kira bisa we kacanak deui sabada diteuleumkeun kabawa deui ku anjeun nyaho ieu lokasina teu naon gitu kata mah di dieu mah bahasakeun lamun we di lautna berarti aya bajak laut meureun gitu urang keur di laut aya bajak laut pasti bakal ngarampong katingali bandara bajak laut teh wah kawat je tah cek ulama menang anjeun neuleumeun bana gitu karena jero laut
Tapi lamun sakira-kira matak bahaya ke anjeun jeung keur hartabana hek teuleumkeun bla cirian we gitu. Cirian naon we cirian mah? Itu nu penting anjeun apal gitu. Kayak di mana perompakna eueuh bana bisa kacokot deui. Ninganan itu engko ulah dibela cenah dunia teh seperti bangke nya sunat nya mela bana sunat. Urang seperti mawa motor di jalan dipegat begal meunang ngalawan gitu. Gelut menang maot jadi syahid gitu sabab melabana ulah waka kitu ya. Urang keur salat mawa tanggungan dagang parabot atawa baju pan teu bisa dibawa ka masjid aya dagang parabot mah komo dagang hayam mah pasti dituna di luareun masjid supaya aya regreg dina hati anjeun tapi makruh menang tapi makruh. Cek ulama simpen tas dagangan anjeun di hareupeun anjeun atawa di gigireun anjeun beungeut anjeun ningali kana dagangan maksudna mah bisi aya nu maok paling tajong gitu. Kita teteh menang tapi makruh ya. Yakin salatna teh geus teu khusyuk eta mah yakin nya hese khusyuk gitu. Naon sababna mun sakira-kira anu maling teh mah geus eta kana tah ieu nepaturkeun kitu. Sok cokot bana anjeun bana dagangan anjeun simpen dek di hareupeun anjeun dek di gigireun anjeun teu nanaon ku anjeun dipelong gitu. Jadi awak madep ka kiblat beungeut nyangrengan kiblat gitu. Ningali kana bana eta ningali kana janela masjid babacaan beungeut ningali bana gitu dada madep ka kiblat gitu. Menang tapi makruh gitu. Tah ieu mah komo atuh lamun kitu urang keur numpak mobil urang numpak motor aya begal pan bareunang ka maleunana sok ngabegal di tungturunan teh aya 10 urang na barudak leutik tah aya begal meunang urang mela bana gitu. Eta ge maksudna kitu aya perompak gitu aya bajak laut meunang naleumkeun bana ka jero laut mun aya sabab mun eueuh sabab mah entong dikiaskeun kana pada min in kategorikin nyimpen harta karun ya. Jadi harta karun teh dina sarasapina mah si korun dulurna teh dulur Kangjeng Nabi Musa si korun teh kitu dulur Kangjeng Nabi Musa nu ku Allah diteureui dilegleg jeung harta banana kitu. Posisina teh di Jordania pan aya pulau Korun gitu pulau Korun gitu sageumleuk we kitu. Eta si korun teh dilelepkeun ku Allah nepi ka ieu masih keneh terus sajengka sapoe-sapoena teh sajengka turun menuju neraka gitu si korun teh. Tamatak identik we mangih duit di jero tanah teh disebutna teh harta karun padahal harta korun gitu. Tah si korun teh hirupna teh di zaman Kangjeng Nabi Musa ngan kacek teu kacaritakeun pernah datang ka Indonesia. Dina tafsiran teh bahasa si korun pernah ke Indonesia, pernah ke India. Si korun mah di ditu di Jordania gitu. Di Jordan dinya teh. Hirupna teh kitu mata identikna teh menang duit, menang emas dina jero tanah teh harta korun. Tah lamun urang nunah duit menang teu dina jero tanah. Gitu. Ai asal hukum teh meunang. Nunah duit na jero tanah teu meunang. Mun eueuh sabab mah mun eueuh tujuan mun aya sabab mah da usum DI usum pemberontak ya kitu usum PKI lamun sakira-kira kating-leuting bana mah matak dirampas tah mangga meunang kitu nyimpen duit dina jero taneuh nyimpen bana dina jero taneuh tujuanna teh supaya najah gitu supaya nyalametkeun kana harta bana nu urang boga. Sabab niat dina hate boga harta bana teh pikeun memperkuat ibadah. Da sabab lamun teu boga bana mah leuleus salat oge. Allahu Akbar. Kunaon? Can gajihan pantes. Hiji tah petang 10 Allahu Akbar. Kemana perang lin? Heueuh. Gitu. Takbir Allahu Akbar. Biasa duit loba. Kitu beas loba. Eueuh we duitan leuleus. Bana Allah. Bana Allah nah itu lulus duit berarti duitnya nggak jadikan kekuatan gitu ya. Niat dan hati supaya loba duitnya kuat ngelaksanakan ibadah gitu. Nu salajengna wa far'un
wa kitabatu mayahrumun nutku bihi nuliskeun perkara anu haram dicaritakeunana dosa. Ieu nya tokna mah teu kudu dijelaskeun meureun da dosa disebutkeun oge. Nu haram dicaritakeunna nu geuleuh diomongkeunana teu meunang ditulis. Gitu. Geuleuh jeung nu haram dicaritakeun. Nu geuleuh gitu. Nah teu kudu dicarioskeun meureun kitu nya mode contoh lah nu deukeut mah setan. Tuh nya ngomong setan teh pan teu meunang. Gitu. Ngomong setan teh haram. Dituliskeun ku urang teh my love is setan. Nya setan. Ngaran nulis setan gitu maksudna mah. Komo dikaligrafikeun hada setanun. Itu kumaha? Setiap cariosan nu haram diucapkeunana haram ditulisna. Ieu mah lamun diudagkeun masalah ilmu tasawuf mah tipi teh cenah alat malahi haram. Gitu haram tipi teh. Ah da abdi manggaduh ngan tara disetel haram keneh. Da boga. Gitu. Ah da abdi mah teu gaduh. Ning sesek apa jadwal Persib HP. Oh berarti HP teh haram atuh. Gitu. Tong aya bahasa kieu ah da TV mah haram, HP mah henteu. Ulah kitu. Bahkan leuwih sadis keneh HP atuh. Dina HP mah film porno dina HP. Gitu. Komo dina YouTube go kuota atur sendiri. Nya wes pibajadeun hungkul gitu. Kitu nya tah eta. Jadi lamun dek diudag-udag leuwih berat keneh haram mana TV jeung HP. Haram keneh HP. Ulah aya da HP mah leutik. Teu bisa kitu rek leutik rek badag najis mah najis we. Ti kotok saemer jeung ti kotok sasenok ti kotok we. Najis gitu. Keuna baju mah teu bisa dipake salat. Najis teu meunang di dahar da najis. Kitu nya. Tah eta. Tah nuliskeun perkara nu ku caritaan haram gitu jadi haram ditulisna. Geuleuh jadi geuleuh ditulisna. Gitu. Balatak meureun teu kudu dijajarkeun ieu nya. Itu setiap dicaritakeun haram berarti haram. Dituliskeunana. Komo dikaligrafikeun ulah tah. Sabab saur ulama li anal qalama ahadul lisanain lil insan li anal kitabata bihi tadulu ala ibarati lisan. Oh hadis sebenarnya saur Kangjeng Rasul sanyanyana kalam ari kalam teh tulis ari kalam teh cariosan. Oh kalam ieu nya sanyanyana tulisan salah sahijina teh tina inspirasi letah. Gitu letah jelema gitu. Seperti nu kamari dicarioskeun masalah tarekatnya. Jadi masalah tarekat teh entong disebutkeun sesat lamun canyaho kasasatanana gitu. Tah ieu nuliskeun tulisan teh inspirasi tina letah, inspirasi tina biwir gitu. Urang ningali ku mata ngomong ku letah supaya jadi kenang-kenangan dituliskeun. Gitu. Update status mulainya mah gitu. Ngupdatekeun status gitu. Nu geuleuh di ucapkeunana geuleuh di statuskeunana cetrek aku lagi modal tuh bari bari dipoto ngaheujeuna dipoto taina mangga sahabat kace manawi aya nu hoyo gitu teh pan batur ge ngorong teh geuleuh teh tuh pan kitu tayanya diantawisna. Tapi suri Imam Ghazali walidzalika qala al-Ghazali fi bidayatil hidayah fahfadil qalama amma yajibu hifdul lisan minhu. Jaga tulisan anjeun seperti wajibna anjeun ngaraksa letah anjeun kitu. Wal khiyanatun salajengna maksiat panangan teh nyaeta khianat, pengkhianat, cedera. Wahya didun nasihat khianat teh sabalikna tina papata, sabalikna tina nasihat. Khianat teh panceri munafik. Khianat teh ciri munafik di mata patas tamulu al af'ala wal aqwala wal ahwal. Jadi tilu khianat teh. Hiji ngahianat dina pagawean. Punten ye. Matak tayna aya cekro teh meureun supaya ulah jadi pengkhianat segala. Leupeuna mah kitu. Timalan. Leupeuna mah kitu.
merenang gitu. Jadi lo ayo urang mah pan anak buah mah kumaha dunungan nu sok loba bolos mah biasana mah eta dunungan gitu. Jadi maksudna afal nya mah gitu pan ari jadwal masuk teh ieu mah teu kanon berarti ka anak buahnya rek anak buah mah rek tukang bas rek tukang temok tapi ngitungna teh di waktu berangkat asup jam 7 bijil jam 3 gitu. Tah berarti kudu full teh dina hukuman muamalat gitu. Di mana orang tukang kuli macul terus cicing leuwih tina bab istirahat ketika diberi duit ku bos teh ku bos sawah teh urang kudu sasadu ngapik mah kitu. Oh juragan punten aya naon Kang? Tadi teh tabu 10 teh tuang heula terus seep jarum coklat sabungkus aduh punten. Segan sia mah. Pantesan sia teh bebenangan macul teh. Berarti kudu ngomong gitu. Tak urang kitu meureun. Nya asup jam 7 nya pagawe negeri teh pagawe teh lamun model naiki. Kudu ngomong. Matak nih sok aya bahasa surat ti dokter teh kitu meureun supaya percaya we pihak perusahaan. Kitu tah. Intina ulah supaya jadi pengkhianat cedera dina sapirang-pirang pagawean. Kitu. Pagawean urang kumaha urang pagaweana ngojeknya kitu. Urang pagaweana dina Curug Baturnya kitu di mana dibere duit teh urang kudu sasadu. Ulah nepi ka ngagaji pagawe siluman. Ya, siluman teh kitu duitna hayang gawena eueuh. Duit semua gawe eueuh. Bos diakina gawe teh. Saya anu ka mana prek ngon prek. Hayo. Kacau ya ini. Teh hianat dina bagian nu kadua hianat dina cariosan. Gitu tenang pokoknya mah tanggal 17 April mas Jokowi we cokot duitna Prabowo eta tak berarti eta mah khianat dina akwal gitu dina cariosan gitu hidup teuing euy asa rada kieu gitu ya tadi mah aslina ya punten ya tadi kadongkapan ku tim sukses PBB ngan teu loba ngomong kusim geuring dikiekeun Ustaz cenah hoyong naon abdi mah hiji hoyong teh hoyong naon coba hoyong ibadah haji amung aing ngasieun ka sarung itu hoyong naon atuh kieu di lemur teh pan teu can gaduh tanah ka kuburan tadi dinya lamun menang kade kitu urang mah hayang pangmerek hayang tokna mah hayang buat tanah keur wakaf kuburan gitu emang poster bade ngantunkeun aing bakal pae atuh sok supah dasar caleg jeung manehna ngomong kieu da ku sabab cenah aya nama abdi teh kabungkur mah ti PDI ngan ku sabab mah rame nya PDI teh kitu cenah komunis cenah PKI sieun abdi teh lompat cenah kena ke PBB oh gitu namanya apal apa api-api teh apal itu hanya kabungkur apa cuman da kumaha atuh atisna agung aing eta kana mah gitulah ngomongkeun partai malieur di mana dunungan dirinya menang siap teu ke ku saya masalah nu sajeun mah ku saya diobrolkeun gitu. Oh insyaallah urang carioskeun insyaallah hayang insyaallah mung gitu. Takna kitulah teu janji cenah nya abdi teh teu janji. Da abdi mah jadi abdi mah sanes jalmi nu ngaruh di lemur punten cek. Nu ngaruh di lemur mah di dieu mah aya pahansip. Gitu. Di lemur mah aya sanes abdi. Ketika ku abdi diarahkeun rutinan tong kampanye paling kitu. Dibere duit henteu kan kadinya nya. Tah teh khianat pila aqwa. Jadi hianat apa cariosan geus lain deui gitu. Cicing di kubu anu ngaluskeun kitu we. Ayeuna tingali politik di urang kitu geus rieuit nya. Menang anu bakar rame geus seulih dedetkeun komo dina Facebook mah hoak hungkul. Prabowo mah ulah salat Jumat teh di Semarang Jokowi mah meunang ngabaikeun surat jeung sertifikat di jero masjid gitu. Opan eta teh hoak hungkul meureun. Nya nu leuwih sadis mah warga Cianjur datang ka mari Pak Jokowi silaturahmi ka dieu. Ti Haurwangi nepi ka Ramayana Prabowo itu kumaha ada can kolot-kolot teuing nu caricing di sisi jalan teh gitu Prabowo sadis hidup Cianjur taya khianat pilaka anu terakhir wal khianatu pil ahwal khianat dina berbagai tingkah berbagai elemen taya nu paling ripuh mah nya khianatna teh kitu berbagai kamalan-kamalan lupa kan khianat teh
Wa qad yuqalu dilalatul hal aqwa min dilatil maqwa. Sebab aya kaidah ulama ahli usul fikih dilalatul hal nuduhkeunana ku tingkah laku leuwih kuat daripada nuduhkeun ku leta. Ngomong mah tara, migawe mah tara ngan tingkah laku gitu. Insyaallah disebutna teh. Qala Usma, sola Syekh Usman Al-Fayyumi fil Misbah dina kitab Misbah. Wa farqul ulama bainal khain wasarik wal ghasib. Jadi ulama ngagaduhan pendapat, ulama-ulama ngagaduhan pendapat bedana antara khainin asana khawinun. Khainin alias khainin teh jalma tukang tupat tipu, wasariki jeung jalma tukang pulang paling puak paok. Wal gosip jeung jalma hobina selalu make pakaian batur teu bebeja, make celana batur teu bebeja, make pamajikan batur teu bebeja nya. Aduh, bi anal khaina surahna lamun jalma na tukang tipu alladhi khonin maja'ala alaihi aminan. Jadi jalma tukang tipu mah jalma khonin, jelema nipu anu ngajadikeun nipuna teh supaya santosa. Gitu. Nipu supaya santosa itu kade ulah dikiaskeun ka Kangjeng Rasul. Ada Kangjeng Rasul ge cenah nipu ka si Yahudi, ulah nipu atuh. Kan Kangjeng Rasul mah ditaros ku Yahudi teh kieu. Kangjeng Rasul teh nuju calik. Terus aya jelema lulumpatan. Tolong lompat. Wah riweuh ya ceuk Kangjeng Rasul teh bauna teh naji rudag meong ya. Gitu. Riweuh. Tah, datang we Yahudi marawa pakarang gitu. Kangjeng Rasul tati. Ketika Yahudi nanya ke Kangjeng Rasul, naros ka Kangjeng Rasul, "Muhammad, anjeun ningali jelema teh biar lewat ka dieu." Cek Kangjeng Rasul, "Salami abdi tatih. Abdi teu ningali jelema ngalewat ka dieu kecuali anjeun." Eta teh kitu lain Kangjeng Rasul ngabohong. Kanjeng munang cenah kanjeng oh ika para nabi para rasul mah maksum atuh iman maksum moal mungkin ngadodol ngaoncom ngadodo moal Kanjeng Rasul. Jadi kitu kan calik terus tati ditanya ku Yahudi ceuk Kanjeng Rasul salila abdi tati pan tadi mah Kanjeng Rasul teh cali da keur aya jelema kelumpat mah Kanjeng Rasul teh keur calik gitu ngan aya Yahudi nyampeurkeun Kanjeng Rasul tati ceuk Kanjeng Rasul salila abdi tati kaula teu ningali jalema ngalewat ka dieu kecuali anjeun kitu. Ya kade ya ieu politik ya. Ai jalema kitu, urang supaya teu ngabohongnya kitu we. Kang mana Kang bieu budak naji Kang. Naon kitu? Urang teh nangtung salila aing nangtung hareupeun sia aing teu ningali jelema ngalat teu kecuali anjeun. Urang teu ngabohong kitu. Teu ngabohong. Tah ieu jelema nu nipu teh supaya keur nyalametkeun dirina. Kumatanya ari dosa mah dosa. Wasarik jalma nu maok mah man akhoda khopiatan min mauduin. Nu disebutkeun maok mah jalma nyokot barang batur salumputan gitu. Selumpat-selumput dina tempat anu diamankeun ku batur. Disebut teh maling. Model motor di jero imah dicokel. Ya, matak disebutkeun barang berharga ge dicokel, disebut teh sarik gitu. Tapi saur ulama sakapeungkil tapi kodo ipil kulo sarikin khainun setiap jelema tukang maling jelema tukang tipu sabab nu maling sok make nipu nya sok tinggal hipnotis rek maling motor nipu punten abdi na motor sakedap jelanyang eueuh ieu kumaha anu nginjum teh eueuh nipu padahal mah mau gitu tapi nu setiap nu mau pasti jelema tukang tipu ngan nu tipu lain jelema tipe mau gitu. Jadi teu maksud rek mau kan ieu rek nipu hungkul. Jadi nipu mah model duitnya. Jadi henteu sarik gitu. Kan ari sarik mah nyokot barang batur teu bebeja gitu. Lalaunan dina tempat anu dihususkeun teu bebeja. Sarik disebut teh. Gitu. Lamun doma teh mah doma ya doma di kanangan panya di kanangan di kubeng dijebak dibejadkeun kurang kadang dicokot teh mana sarik kita mah. Gitu. Ayu gosob mah man akhoda jiharon tuh muta'adan ala kutihi intaha. Jadi jalma anu gosiban nu ngagosob jalma anu nyokot barang batur jiharon kalawan jelas bari ngahaja
gitu. Tadi antawisna ya dina masalah salah sawiosna maksiat dua panangan anu tiasa dikapayunkeun ku kimusonib kantun ngias-ngiaskeun kana anu sanesna rupina sakitu nu tiasa dikapayunkeun leresna tina agama lefatna tina kabeduan peribados narira oge sateu acan ditutup panginten tadi Pak RT parantos ngulem ka jamaah sadayana surna bade ngalaksanakeun acara takdim wa takrim meamut kana diisrokeun sareng dimirajkeun ana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anu sakumaha nu parantos kamari dina rapat anu kamari nuju acara Maulid Nabi gitu. Jadi dijatuhkeun teh pami we acara muludan wengi kadua silih mulud pami Rajaban wengi kadua malam Minggu nya wengi kadua malam Ahad gitu dana sasi rawah gitu manawi ka para sepuh sadayana kantun aya inisiatif patanapi hoyong sahar meureun nu bade diulem gitu mau balikna cenah abdi gaduh nya mangga gitu kantun dibadantenkeun teu aya cenah nya mangga gitu. Jadi ari perkawis biaya mah nya di urang mah nya tos dipakumkeun per kakak 60.000 gitu eta teh di kamari-kamari di kampung-kampung tos dibantanteun teh maksudna ngukur gitu kana kawasaan gitu kemampuan warga-warga di KRT-an 02 supados teu abot teuing gitu kan urang jaduna Rajaban hulu dan hoyong tapi teu ngajantenkeun beban sungkuring sareng sadayana para sepuh-sepuh nu parantos mensukseskan acara-acara gitu. Jadi henteu ngahutangkeun da abdi mah cenah tara lunasnya da henteu ngahutangkeun nu penting alhamdulillah acara parantos rengse kalawan lancar oge gitu. Lima ala kadarna ka para sepuh sadayana bilih dina waktos ayeuna insyaallah perencanaan parantos ditangtoskeun ku Pak RW gitu janten wengi kadua saurna sasi rawah ya. Malam Minggu kadua sasi rawah anu ngaosna mah anu dikhususkeun pisan anu teu tiasa dirubi-rubi pangarsa Kang Haji Ridwan TJ Seupan kitu kantun bilih bade ditamihan mubaligna nu sanes gitu da Kang Haji mah biasana kan sok sakedap gitu ala kadar nyambut kitu supados anjeunna nyesepahan kapungkur di kampung urang gitu tah ieu panginten kanggo kapayuna ka para sepuh sadayana bilih aya bade ngasongkeun kiai atau mubalik anu ulah menang didinya wae mau balik teh gitu tapi orang ge boga ye kawawuhan atanapi saha mangga tiasa diobrolkeun sabada rutinan rupina sakitu nu tiasa dikapayunkeun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alina alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antar zuqana wasi'an wa antar